Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Nu ikhlas, nu ridho, nu sadar ngajawab salamna. Mudah-mudahan sing laloba duit, loba pare, loba beas, loba budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ala alihi wa ashabihi shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarrif wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli syaqamin shifaa'a, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibu bapak semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Puja yang sempurna senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Mulia. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Yuna wa Maulana Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para pengikutnya, yang mudah-mudahan termasuk kita semuanya diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Bu, Pak, Ibu, Pak, alah aya opatan. Ibu maaf terlebih dahulu, kira-kira pengajiannya ku bahasa Jawa atau napi bahasa Sunda? Sunda dicampur Indonesia gado-gado siap, campur bahasa Arab siap, campur bahasa Inggris. Munten Bu Haji, Ustadah, ibu-ibu pangaosana barusan pengen pakai bahasa Inggris, jadi ku abdi pangaosana rek make bahasa Inggris ya panginten. Siap? Tapi dahulu siap. Before going on my speechless thanks to Allah Subhanahu wa taala, we hifazkan best and blessing and subhanahu kami together in this place. Salawat and salam we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, brought us from the darkness to the lightness, from to the bad character to the good character. Ngarti teu? Kebalik tadi nyebut siap. Harapan dan doa kita panjatkan kepada Allah. Kita berkumpul dalam acara santunan anak yatim dan peringatan Maulid Nabi sekaligus haul urang doakeun muga-muga almarhum yang telah meninggalkan alam dunia mudah-mudahan ada dalam rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Santunan murang kalih yatim muga-muga murang kalih sing dijanjikan murang kalih anu saleh tur salihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terlebih dahulu maaf Ibu, kita membaca sholawat dulu bareng-bareng siap.
Tadi sudah dibaca sholawat, sudah. Tidak bosen mun dibaca deui. Punten ari di ieu teh orang Jatinya. Ari di Jati aya jelema beunghar, anu beunghar duitna loba, matak disebut beunghar ge loba du. Anu beunghar bosen teu ku duit. Henteu hayang deui, leres teh Bu. Tadi tos dibaca sholawat, teu bosen lamun dibaca deui. Dan nu beunghar ge teu bosen kudu urang ge ulah bosen ku ganjaran ngaos sholawat supaya loba doa. Duit wae euy mah lobakeun sholawat supaya loba doa. Matak jauh-jauh abdi ti Tanjung Siang ka Salagedang teh melaan dulur duit deui sakibu punten siap membaca sholawat beh kompak beh sehat sadayana ngaos sholawatna urang sholawat syifa sasarengan siap. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdan wa nuril sari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Apunten Ibu suandan abdina tos peuyeuh, suandan abdina tos sape panginten sabab ieu teh badan teh leuleus Bu luar biasa. Pidoaan ti sadayana muga-muga sing sehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Abdi teh leuleus sabab kakurangan sumanget. Teka susu dadina ayana ge susu abdi mah tara nyusu wayah kieu. Sumanget lain susu. Siap sing kompak sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa semuanya wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi semuanya berkah bersolawat musibah terangkat corona pun jadi minggat badan kita jadi sehat berbanyaklah bersolawat pada Nabi Muhammad semoga Allah menyehatkan lahir batin jadi kuat agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allah semuanya Allah bagus Muhammadin tibbil lubi wa iha wa afi il abdan wa nuril sari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa ya habibal qalb ya khairal barah ya lijtabil rasulal hidayah ya rasul Allah ya habib sing kompak sadayana ya rasul Allah ya habib
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sampai jam sabaraha pangaosan? Sampai jam 3 asar siap. Sampai jam setengah 4 siap. Sampai jam 4. Sampai maghrib. Rek ngulem rek nyiksa. Wios abdina pingsan. Nyapayahan we sekalian. Ibu punten abdi mualami jalaran bada isya tos diantos di Kota Baru Kabupaten Kerawang pidoa ibu punten abdi mualami lah paling 12 menit apa. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah ya teh judulna loba teuing jurage ce santunan yatim haul jeung muludan urang naon heula nya ce nya urang santunan we heula. Urang santunan berarti mual pati-pati nyantunan ieu keluarga ibu Ustadzah Mimin sakulawargi lamun teu dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekina urang doakeun sing langkung-langkung barokah, sing tambih-tambih barokah. Ieu kersana punini panginten nu masih kene jumeneng urang doakeun muga-muga sing sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi nomor kahiji urang judulan anu kahiji judulna syukur. Naon cenah aja tah kitu sok sugan apal-apal judul balik ti dieu teh cek salakina teh mamah menang naon tadi ilmu teh syukur kitu we cukup. Naon cenah judulna teh syukur. Ibu maaf kalau ada kata tentang syukur maka minimal ada 4 pertanyaan berkaitan dengan hal syukur tersebut. Hiji, naon ari hartina syukur? Hiji ta. 2, kunaon sababna urang kedah janten jalmi anu bersyukur? 3, kumaha carana supados urang janten jalmi anu bersyukur? 4, naon akibatna jalmi nu sok syukur jeung jalmi nu tara syukur? Sok naon hiji cenah? Syukur. 2, syukur. 3, syukur kabeh. Ece matak sok ningalina ka abdi ka dieu. Sok katingali ka abdi ka dieu henteu? Jelas ente, kasep ente, bogon ente, ajan teuing aing teu. Ibu punten, hiji naon hartosna syukur? 2, kunaon sababna urang kedah janten jalmi anu bersyukur? 3, kumaha carana supados urang janten jalmi anu bersyukur? 4, naon akibatna jalmi nu sok syukur jeung jalmi nu tara syukur? Naon cenah hiji? 2, 3. Nyanggeus ulang jawab hiji-hiji atuh. Jadi bulak-baliknya lain ece nu ngarti kalau abdi nu gelo tentu nanti. Anu kahiji punten, naon hartosna syukur? Lamun cek mahasiswa mah apa definisi tentang syukur? Mun cek santri mah apa takrifna syukur? Ari syukur teh bu hartosna teh sarful abdi bijami'i ma an'amallahu bihi ta'ala, nasorupkeun kana nikmat nu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadayana kangge digunakeun kana jalan nu dipikarido ku Gusti. Naon cenah syukur teh? Panjang teuing nya geus satu urang ringkes we ce. Ari syukur teh ngagunakeun nikmat ti Gusti Allah kana jalan nu dipikarido ku Gusti. Sok naon cenah? Sok aja atuh ya, tingalikeun leungeun abdi tingalikeun. Ya, ari syukur teh ngagunakeun nikmat. Tamun abdi kieu nikmat ya. Nikmat ti Gusti Allah. Tamun abdi nunjuk kita naon? Allah kana jalan. Ya naon ya?
leungeun atuh make jalan hari ece jika jalan kana jalan nu dipikarido tamun abdi ungleuk ridho ti Gusti sok naon cenah syukur teh oh kudu kieu di dieu mah ngan abdi bangga ece ngabamblam ongkoh pepetah jadi syukur teh ngagunakeun nikmat ti Gusti Allah kana jalan nu dipikarido ku Gusti contoh bisi can ngarti urang dipasihan lamai ku Allah heug lamai teh diange ngaos Al-Qur'an ari ngaos Al-Qur'an sare dipikarido ku Allah tah urang teh syukur tos dipasihan lamai diange ngaos Al-Qur'an tandaning syukur urang ka Allah tapi maaf lamun urang dipasihan lamai heug kalah dipake ngomongkeun batur berarti henteu syukur kana nikmat nu tos dipasihkeun ku Allah ka urang sadayan osok ngomongkeun batur coba osok apa mineng apa pagawean nya sae atuh jadi urang mah lamun teu ngomongkeun batur sapoe teh nyarari awak ibu maaf syukur nasorupkeun ngagunakeun nikmat ti Gusti Allah heug dipake kana jalan nu dipikarido ku Gusti siap punten siap ayeuna urang syukur lamai urang diange ngaos Al-Qur'an sok beh berkah kangge keluarga Bu Haji di dieu sadayana urang sami-sami syukuran nyaeta naon muga-muga berkah hartana jeung bandana urang sami-sami ngaos Al-Qur'an beh barokah sadayana siap sok lamun siap surat naon nu bakal diaos wuluhu macam ni epes mer deui urang ngaos surat ieu we ce At-Taubah teu apal Al-Kahfi henteu ieu ce duh naonnya Yasin apal Yasin sok atuh turutan abdi Bismillahirrahmanirrahim Allah atuh lah atuh Bismillahirrahmanirrahim Ya Sin wal Qur'anil innaka laminal mur ala siratim mus tanzilal azizir litungdira qauman ma'ung fahum luar biasa ibu-ibu orang Jati luar biasa arapa surat Yasin tepuk tangan buat kita semua mantap ibu maaf cuman ajengan abdi penasaran naon cenah Ustad Yasin teh rada jauh aya nu leuwih deukeut Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Jadi abdi penasaran piraku ari Yasin nu sakitu jauhna apal, Al-Baqarah nu deukeut teu apal. Ku abdi rek dites Al-Baqarah na siap. Sok kece ayatna diacak ku abdi moal berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulu wa ala sam wa ala absa. Oh ihim mana mah kompak. Mun tilu parapat Al-Baqarah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu limai yuktalu. Haji jika lima yasa ari eueuh atuh. Lima yuktalu fi sabilillah. Ieu teh pinter bapak-bapak apa pinter ibu-ibu? Nya geus kieu ku abdi rek dites ibu-ibu heula, bapak-bapak cicing heula. Lumayan aya limaan aja. Siap ibu-ibu? Sok naik surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.
bener tuh aja. Alif lam. Tadi mim cenah. Pangersa hapunten sing sabar sing tawakal. Ibu-ibu orang Jati khususna ternyata kabuktian ayeuna aya 2 golongan. Golongan mim jeung golongan ro. Awasa ulah parasea parabut mim jeung ro kuduna alif lam mim. Pan Ali Imran ari ece. Teraskeun ibu teraskeun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mangga. Terus eta mah ayat kursi Gusti. Ibu urang teh keur ngobrolkeun Ali Imran. Ayat kursi mah aya na Al-Baqarah teh. Balik deui ari euceuk. Kuduna kumaha? Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal. Geus ibu-ibu mah 5 nilaina. Eta teh nu deuk komo nuja nu deukeut ge geus teu ap. Komo nuja bapak-bapak 5 urang rek dites nu jauh sakalian pusing aing atuh ge. Siap bapak-bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam walam yakul lahu 100 Pak. Naon? Salatullah salamun ala toha rasulil. Salatullah salam ala yasin. Atas lajang mahal susahnya kalau patah. Ini patahan. Cek kunaon teh nya tuh. Susahnya kalau patah, kemana obat hendak di? Kadang sampai lupa gosok, rasanya sih pengen bunuh. Sadayana salatullah salamun ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Atas badan. Enaknya jadi laki, lebih bebas dalam milih. Sekalipun dia aki. Sekarang nikah besok langsung. Innalillahi. Ini ece ngadoakeun paeh wae. Lain langsung mati. Sekarang nikah besok langsung mandi mati. Dilanjut lanyut awas kacaletot tadina lanyut jadi lain orang dia mah kararieu ibu da abdi mah teu bisa nyebut kanyut teh bongan ini mimitian ku ece geuning eta mah ustad teh meuni jorang kitu kasar nadah teu kasar nyebut kanyut mah ece biasa ece hayang lemes gitu nyahampelas ku ece. Ibu punten duka di Jati mah di abdi mah di Tanjung Siang nyebut kanyut teh Pak lumrah biasa. Apa buktinya di lemur abdi mah lamun aya awewe ngajuru gigireun budak teh sok aya wadah duit receh dijieuna teh tina kaen nu teu pati alus disebutna teh kanyut unang. Aya lalaki kawin cerai kawin wae nu kitu mah hamur nyun. Aya lalaki lempangna teh egang wae nu kitu mah burut.
aya awewe utah wae, berang utah, peting utah, isuk utah, sore utah, nu kitu mah weureu. Teraskeun Ibu, teraskeun. Dugi ka mana namanya teh? Al-Qur'an. Ciji kakanyut kitu atuh. Bu. Jadi yang pertama apa? Syukur itu ngagunakeun nikmat ti Gusti kana jalan nu dipikarido ku Gusti kahartos. Dua kahiji kan kadek hiji. Dua kunaon sababna urang kedah janten jalmi anu jawabanna sabab Allah parantos masihan mang pirang-pirang nikmat ka urang sadayana. Heug lamun urang rek ngitung nikmati Allah, yakin eta nikmat teh moal kaitung ku urang sadayana. Saking naonna, saking seueurna nikmat tos dipasikeun ku Allah ka urang sadayana tiluhur nepikeun kahanap nikmat wungkul di anggota badan getong jauh-jauh Bu. Tiluhur nepikeun kahanap Allah nyiptakeun bulu di sekujur tubuh urang sadayana. Percanten teu Bu? Sok urang absen bulu tiluhur nepikeun kahanap. Da bulu wungkul, bulu dina sirah ngaranna. Cek eta rek rambut rek buuk atuh. Buuk dah Sunda atuh aja. Bulu dina sirah ngaranna, bulu dina tarang ngaranna, bulu dina pipi ngaranna, bulu dina biwir ngaranna, bulu dina gado ngaranna, bulu dina kelek ngaranna, bulu dina dada ngaranna, bulu dina bitis ngaranna. Naon aja anu kaliwat heuteung cekcok eta mah godek junior. Punten ieu teh nikmati Allah nu syukuran urang kedah, maka punten ieu panginten keluarga Bu Mimin sakulawargi syukur kana nikmat nu tos dipasikeun ku Allah ka anjeunna. Atuh muga-muga sing berkah urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayeuna karek nomor sabaraha hiji ce? Tiluan. Leres teu? Anu tilu kumaha carana supados urang janten jalmi anu bersyukur? Jawabana lawu saur Kangjeng Nabi, lamun tina materi, lamun tina harta ulah ningali kasaluhureun, kudu ningali kasahanapeun. Anu boga mobil ulah boga ningali kapal, tapi nu boga mobil kudu ningali kanu boga untung abdi mah gaduh motor, cek nu boga motor teh tatangga abdi mah ka mana-mana make sapeda. Cek nu boga sapeda, untung abdi mah sakieu ge boga sapeda, tatangga abdi mah ka mana-mana teh lempang. Cek nu lempang, untung abdi mah sakieu ge bisa keneh lempang, tatangga abdi mah teu bisa. Cek nu teu bisa, untung abdi mah teu bisa ge sakieu hirup keneh, tatangga abdi mah modar. Da ibu punten tah lamun urang dina segi harta ningali kasahanapeun, yakin syukur akal timbul dina diri urang sadayana insya. Terakhir nu kaopat, naon akibatna jalmi nu sok syukur jeung jalmi nu tara ku Allah diwaler dina surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi ngobak jangan nyebut Allah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Lamun ngadenge Al-Qur'an jawabanna teh ngadenge al-bari janji. Sallallahu jamun cek abdi teh Bismillahirrahmanirrahim.
abtadiul imla bismi dzatil aliyah. Jadi upami ngadangu Al-Qur'an mah jawabanna teh upami ngadangu al-bari janji, upami ngadangu sinden lain nyawer teh ngadenge sinden mah tobat. Sok aya di dieu anu nangap organ tunggal, sok aya nu nangap dangdutan. Tah lamun ngadenge sinen ngagorowok jawabanna teh tobat. Cek sinen teh gorowokeun tong, cek sinen teh tah tobat jawaban teh cek sinen teh ngahiliwit tong wara angin bijil dina tungir. Tamun tong tobat tah hitut aja. Saur Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fadaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah kapungkur nyieun hiji negeri di mana eta negeri teh hartana melimpah ruah, rezekina datang di setiap penjuru, tapi maaf eta penduduk negeri ingkar tina nikmati Allah anu tadina subur diganti jadi ku kelaparan jeung kehausan luar biasa gara-gara teu syukur kana nikmati Allah Subhanahu. Lamun syukur insya Allah bakal ditambih-tambih nikmat ku Allah Subhanahu